beating up over the thing you to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a tiger in the ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu nepangkeun kami abdi Agnisya sareng rerencangan abdi Riri ti kelas 10 IPA 1. Di dieu abdi bade tumaro sabaraha pertarosan. Nami ibu teh saha? Ibu Nono. Ibu ti tabu sabaraha kapimitian nyiapkeun dagangan teh? Di jam genep. Bapak, ibu dagang ti tabu sabarahan, pika tabu sabaraha ibu pamiting Abi icaran ti jam genap, uwi panten di jam 2. Terus sabaraha lami ibu dagang sapotos ieu 17 tahun. laminya punya. Motivasi ibu jualan sapotos ieu naon eta? Tujuanna nak. Hayang kenging penghasilan teh aya teh. Saha wae nu biasana meser dagangan ibu? Seueur da nang teu tiasa nanggeutkeun yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 aya sadaya pamaget istri seueur. Kumaha ibu netepkeun harga pikeun tiasa bersaing sareng pedagang lain? Ada teu sadana sami harga mah kitu. Sabaraha penghasilan nu dimenang ku bapak, ku ibu? Sareng di tanggana sareng bini sareng pati unggul. Pati unggul. Berarti mah panjang sekitar 300 lah sadinten. Alhamdulillah sebenarnya bu. Alhamdulillah. Naon kasesahan anu ku ibu dirasakeun nalika ti dagang? Nah, udah asa teu aya. Dan kumaha kitu biasa-biasa bae neng. Janten entas kapendak profesina gitu mun ibu. Naon anu ku ibu dipikaresep ngeunaan padamelan ieu? Kupat tahu. Gorengan segala be. Nuhun ibu panginten sakitu wae hatur nuhun hapunten tos ngawangun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.